Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu dimana bae ayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui di acara nu maneuh dongeng Sunda di Ambena Dongeng Mang Otong Channel. Mugia urang sadaya dipasihan awak cager bager rezeki ageng pakasaban anu nyaman tur aman ditebihkeun ti balai atanapi musibah. Hatur nuhun kasadaya dulur dangu nutos satia manco satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, satia hadir dina kolom komentar, masihan masukan ka emang. Alhamdulillah hatur nuhun pisan kanggo sadayana. Oge sapertos biasa anu nembean pisan nepangan channel emang mangga di subscribe heulanya supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi ti emang lamun emang neraskeun hanca dongeng. Terus ulah hilap oge pangtekekeun tanda loncengna oge gambar jempolna, diteraskeun coret-coret dina kolom komentarna, di-sharekeun di media-media sosial dulur dangu sadaya. Hai tot hatur nuhun. Hayu urang teraskeun hanca nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut bagian anu ka-17. Yasana Ki Dagar. Ulah hilap curci kopina kaparayun. Hai tot. Sumohon telangkung pangarsa Kanjeng Dewi. Sim, isuk-isuk buruh keur anjeun kawas biasa teang diranjang ieu. Kaula ayeuna mah rek nyeret jalma nu ngaran Kemed eta. Dewi Makarawati ngagibegkeun awakna peledug wujudna rubah jadi haseup bodas anu saterusna eta haseup ngablesat gancang kaluar ngaliwatan pantos saung. Mang Kemed lumpat teu sirikna notogkeun manehna teu wani lumpat asup ka lembur sabab inget yen manehna teh make papakean hideung sarta make taregos. Lamun oge seug manehna lumpat asup ka tengah lembur pastina mah bakal disangka rampog. Mang Kemed terus lumpat mapai sisi walungan anu berasna teh engkena ka sisi lembur Sugih Mukti anu tepati jauh ti balongna Juragan Barkah. Kari meuntasan kebon sampe langsung tepi ka balongna Juragan Barkah. Karak tepi ka sisi lembur Mang Kemed geus beakeun napas. Mang Kemed ngeureunkeun lumpatna manehna nyarande dina tangkal kai. Bari napasna renghap ranjug panona buncelik bajuna juuh ku kesang. Edan terus sangka si Qasim teh muja kabuhaya pantesan manehna ngadadak bunghar. Kun sia
ku aing bakal digujrudkeun, dilaporkeun ka RT jeung kokolot lembur, sangkan manehna diusir ti lembur sugih mukti. Bahaya lamun si Kosim terus aya di dieu mah. Mang Kemed ngalaan taregosna, taregos disakuan kana saku calanana. Sanggeus ngatur napasna, Mang Kemed rek ngalengkah nuju ka lembur, tapi ngadadak kadenge aya sora anu nyarita. "Kang, tulungan kuring Kang." Mang Kemed curinghak manehna culang cileung. "Aya sora awewe minta tulung. Asana di sisi walungan." Mang Kemed lalaunan ngalengkah ngadeuketan sisi walungan. "Tulungan kuring Kang." Mang Kemed terus ngadeuketan ke arah datangna sora. Bre, katempo ku Mang Kemed aya saurang awewe di samping jangkung sarta di kabaya hejo keur emok di sisi walungan. Mang Kemed gigisik terus mencerong ka eta awewe bari ngahuleng. Sinar bulan sapotong nyaangan rupa si awewe, katempo geulis, buukna panjang ngarumbay, keuretan beungeutna ngadaun seureuh, panon cureulek, irungna bangir, biwirna beureum, ngawet wajah, bitisna katempo ngaborelak bodas. "Ulah ngahuleng bae Kang, tulungan kuring," ceuk eta awewe bari gugupai ka Mang Kemed. Mang Kemed lalaunan nyampeurkeun. Beuki deukeut, beuki jelas katempo kageelisan rupa si Wanoja, kitu oge awakna anu bener ngareusi. Nyai teh saha? Kunaon aya di dieu?" tanya Mang Kemed. "Kuring teh taharsih Kang, incuna Bah Sarja. Kuring tas miceun, pas mulang tijalikuh, jadi we teu bisa leumpang. Sigana mah misalah suku kuring teh." Walon si Wanoja bari neuteup ka Mang Kemed. Kumaha atuh Nyai? Naha rek diakod ku akang?" ceuk Mang Kemed. Rada surser getihna diteuteup ku Wanoja geulis anu katempona lindeuk. "Diais bae atuh Kang. Diakod mah apanan sukuna nyeri, teu bisa muntang engkena." Mang Kemed gancang ngadeuketan ka eta awewe. Teu asa-asa regeyeng bae si Wanoja geulis teh diais ku Mang Kemed. Si Wanoja imut ngageleunyu kareueut naker. Selengseng seungit kembang malati kaambe ku Mang Kemed. Dua leungeun si Wanoja geulis teh muntang ngagelung kana beheungna Mang Kemed. Mang Kemed surser getihna mimiti ngagolak. Si Wanoja geulis beuki wani, beungeutna ngadeuketan ka beungeut Mang Kemed. Napasna karasa haneut, nyapuan beungeut Mang Kemed. Lap bae Mang Kemed poho kana temah wadina. Poho kana kajadian di saungna Mang Kosim. Biwir beureum ambucuy, anu nyantong di hareupeunana kawas nu ngahajan nang tangan teh langsung digiles ku Mang Kemed. Teu disangka si Wanoja teh ngalawan mani bedas naker. Atuh Mang Kemed beuki wani, nafsu kalalakianana beuki hurung. Mang Kemed bari haheho ngagalentoran beheung jeung dadana si Wanoja. Mang Kemed gancang nurunkeun di Wanoja anu diaisna. Si Wanoja ngagoler pasrah, napasna ngahegak, panona meletet peupeureuman hayam. Mang Kemed gancang ngarangsadan kabaya hejo si Wanoja. Sampingna oge gancang dilaan. Mang Kemed molotot ningali kaendahan awak si Wanoja anu asana saumur ukur kakarak harita. Mang Kemed ningali awak anu sakitu sampulurna.
Bari napasna beuki ngahegak, Mang Kemed gancang ngalaanan papakeanana. Geus teu nolih deui kana nanaon, Mang Kemed ngagabrug eta wanoja pinuh ku nafsu. Angin peuting ngahaliwir, ngoyagkeun dangdaunan di sisi walungan Ciwidey. Mang Kemed harita ngolesed ka sisieun si wanoja, sanggeusna tarung patutunggalan dina raraga ngahontal puncak kanikmatan. Panon Mang Kemed peupeureuman hayam, awakna juuh ku kesang. Bener-bener hebatnya itu ulah salempang Tarsih, akang bakal tanggung jawab. Kabeneran akang can boga pamajikan, isukan akang bakal ngalamar Tarsih ka Bah Sarja. Ceuk Mang Kemed leungeunna ngaragamang kana awakna Nyi Tarsih, tuluy ngusapan beuteungna Nyi Tarsih anu masih buligir. Tapi Mang Kemed teh kerung manehna ngarasa heran sabab anu diusapanana asa beda. Kulit mulusna Nyi Tarsih teh karasana ayeuna mah geus rakawas anu sisitan. Keur kitu anjing ngadadak babaung melawung mani panjang. Seor, seor, angin ngagelebug ngoyagkeun tatangkalan. Mang Kemed malikeun badana ka beulah kenca panonna beunta neuteup ka Nyi Tarsih anu ngagoler di gigireunana. Mang Kemed ngaranjug lain di kieuna, sabab sawaktu manehna beunta anu katempo teh lainna beungeut Nyi Tarsih anu geulis camperenik, tapi hulu buhaya anu gede anu babangusna panjang sarta ranggeteng ku sihung. Panon eta buhaya koneng kucap kicep ka Mang Kemed. Oh, buhaya, tulung, tulung. Mang Kemed ngagero ruas, jung nangtung brengbeng lumpat bari bebulucun. Tulung, tulung. Ceger, dorok-dok, kubrag. Mang Kemed labuh sanggeusna neunggar pager kebon sampe. Mang Kemed aduh-aduhan nahan ka nyeri, manehna ngalieuk ka tukang, si buhaya anu sisitna hejo teh teu katempo ngudag. Tapi sawaktu Mang Kemed cengkat sarta rek lumpat deui, Mang Kemed ngagedebeg sabab buhaya badag teh geus aya di hareupeunana megatan jajalaneunana. Mang Kemed malikeun badana, tapi samemeh Mang Kemed lumpat, buntut buhaya geus kaburu ngahembat, ngababad kana bitisna Mang Kemed. Hiuk cilebet, aduh, kalayang, kedebut. Mang Kemed ngajung ke labuh. Anjeun kudu milu jeung kaula Kemed, sabab anjeun geus wawanianan ngintip kaula. Kadenge suara awewe ti sungut buhaya anu calawak. Ampun, ampun, kuring mento ampun, hampura kuring. Mang Kemed ngalengis manehna rek nguniang hudang, tapi si buhaya ngagajeleng nyamber beuheungna Mang Kemed. Beuheung Mang Kemed digegel, tuluy digusur ku eta buhaya jelmaan Dewi Makarawati ka sisi walungan. Gujubar si buhaya teh ngagujubar ka walungan bari mawa Mang Kemed. Kaayaan jempling deui nu kadenge ukur seahna cai walungan jeung sora anjing babaung anu melawung di kajauhan. Isukna kaayaan di lembur Sugi Mukti teh
genjleng sabab Jang Suma manggihan papakaian hideung lengkep jeung bedogna di sisi walungan. Harita Jang Suma teh rek ka sawah mampir ka walungan heula sabab rek mariksa tegerana. Sanggeusna laporan ka RT jeung Jang Suma ngumpulkeun warga di gardu ronda. Kohkol ditihtirkeun teu eureun-eureun ku Jang Suma. Teu lila ge warga lembur ting torojol datang ngagimbung di palataran gardu ronda. Kabehan raung naranyakeun, aya naon cenah? Aya naon tepi ka kohkol ditihtirkeun teh? Ngong Pak RT biantara. Warga lembur sugih mukdi kuring salaku RT ngahajang ngumpulkeun sadulur warga sadesa kusabab cikeneh Jang Suma laporan ka kuring yen Jang Suma teh manggihan baju, calana, kokolor sarta bedog di sisi walungan. Salian ti eta Jang Suma oge nempo aya tapak jalma diseret ka walungan. Tah kukituna kira-kira aya henteu anu apal kana papakean sarta bedog anu kapanggih di sisi walungan ieu. Sok kainya ilikan bisi bae aya nu apal. Papakean hideung kolor butut sarta bedog anu perah jeung sarangkana hideung teh digolerkeun dina gardu. Para warga giliran nempoan eta papakean jeung bedog. Ieu mah kaos bedog ya Bang Kemed, ceuk Usro anu harita milu ngilikan. Usro apaleun ka bedogna Mang Kemed kusabab can lila meuli lauk ka Mang Kemed. Nu bener Sro, Juragan Barkah anu harita milu hadir di dinya maju ka gardu ronda. Juragan Barkah ngilikan baju, calana sarta bedog. Bedog dibulak-balik tuluy dipesat. Enya ieu mah bedog jeung papakeanana si Kemed bade gakuring Pak RT, ceuk Juragan Barkah. Sanggeusna yakin lamun eta bedog jeung papakean hideung teh bedogna jeung papakeanana Mang Kemed. Juragan yakin ieu teh bedogna Mang Kemed, tanya Pak RT. Yakin Pak RT sabab kuring anu meulikeun ieu bedog teh, walon Juragan Barkah. Ari Mang Kemedna aya henteu Juragan? Puguh kuring teh keur kaleungitan Mang Kemed Pak RT. Keur peuting mah manehna teh ngaleos ka walungan. Cenah mah hayang miceun bari sakalian rek neger. Tapi tepi kaki wari can keneh mulang, ceuk Juragan Barkah. Manehna ngahajang ngarang carita sabab teu wani ngabejakeun anu sabenerna. Lamun Mang Kemed teh dititah ku manehna pikeun mergasa Mang Kosim. Lamun kitu mah bisa jadi Mang Kemed teh cilaka di walungan, tapi nah bet ngalaanan papakeanana nya. Kemed mah sok pirajeunan mandi peuting Pak RT. Bisi bae keur peuting manehna hayang mandi di walungan tuluy ti Soledat Labuh atawa ti Kerebek sabab datang caah. Asup akal oge lamun kitu mah. Para warga sadaya, hayu urang neangan Mang Kemed di walungan. Nu parinter teuleum siap-siap. Jang Suma oge Usro ngalaawi nu paranjang pikeun nyingrai-nyingraikeun kakayon jeung rurungkunan sarta mariksa tempat anu sakirana teu bisa diteuleuman. Pak RT antukna mah ngabagi tugas. Siap Pak RT, siap. Atuh warga teh ngabring kawalungan dipingpin langsung ku Pak RT pikeun neangan Mang Kemed anu leungit.
Mangkosimah teka tempo harita teh. Sabab mangkosimah keur sibuk ngangkutan emas di saung napikeun dijual ka dayeuh. Tepi ka sisi walungan, Pak RT jeung Jang Suma ngilikan tapak di sisi walungan. Anu cek Jang Suma mah kawas urut jalma disered ka walungan. Nya ieu mah kawas tapak jalma diseret ka walungan, sigana Mang Kemed aya nu nyered ka jero walungan, ceuk Pak RT. Kira-kirana makhluk naon anu nyered si Kemed teh Pak RT? Tanya Juragan Barkah. Eueuh deui lamun lain orai sanca nya buhaya, walon Pak RT. Ih, serong. Si Usro ngabiri gidig bari leungeunna muntang ka Jang Suma. Tapi Pak RT asana salila ieu can pernah aya kajadian warga lembur urang ditarajang ku buhaya atawa orai sanca, ceuk Juragan Barkah. Iya Pak, bisi Mamang Kemed teh dipergasa ku Badrur, dulu mayitna diseret sarta dipicieun ka walungan, ceuk Jang Suma. Nya bisa kitu oge Jang, pikeun ngabuktikeunana urang teh kudu manggihan heula Mang Kemed. Warga lembur urang bagi 3 rombongan. Rombongan nu kahiji mapai walungan kagirangkeun dipingpin ku Juragan Barkah. Rombongan nu kadua dipingpin ku Jang Suma. Mapai walungan kabeh hilir. Rombongan katilu nu paling terteuleum urang mariksa disabudeureun ieu walungan keun kuring anu nungkulanana. Hayu urang mimitian neangan Mang Kemed. Geus kitu mah puluhan warga lembur teh dibagi 3 rombongan. Sarombongan mariksa walungan kagirangkeun, sarombongan deui mariksa walungan kahilirkeun, sesana mariksa walungan di eta tempat dipingpin langsung ku Pak RT. Sarombongan arindit pikeun ngajalankeun tugasna sewang-sewangan. Kari Pak RT jeung 20 urang warga lembur anu nyesa di eta tempat. Tarmin, Sarju, Koswara jeung Minto turun teuleum ka walungan. Pariksa dasar walungan. Sesana pariksa sisi walungan dibelah dieu jeung dibelah pentas. Nu teu bisa ngojay pake awi pikeun mariksa, handapeun akar-akar tatangkalan anu baradag, ceuk Pak RT ngabagi tugas ka rombonganana. Kabeh teu aya nu baha, gancang cugceg kana awi, sedengkeun anu opatan mah anu memang jarago teuleum gancang ngudaran baju jeung calanana tuluy tarurun ka walungan pikeun mariksa dasar walungan. Hahai tot waktosna pemirsa dulu dangu sadaya tenyekapan emang tunda heula ieu cariosan nepi ka dieu teu kirang-kirang emang nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan sinareng kakirangan boh dina cara medarkeun ieu dongeng oge dina ucap kecap bahasa Sundana.
Sawang sulandei emang nyuhunkeun dihampura tina sagalana. Urang pulungan nu saena, nu endahna, nu bagusna, urang alungkeun nu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.